Tuma endogan berat naka gorengan segede endog tuma naraka baik. Masya Allah, boro-boro endognya tuma nage letih, tapi labun ayah segede endog tuma berat seetik mah kabla kencak naraka baik. Alam dunia geus pajiwa bencana mengenai surga jeung neraka. Ahli surga geus jelas, ahli neraka geus jelas. Urang geus nyaho. Ahli neraka innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhuluna al-jannah hatta yaljal jamalu fi samil khiyat. Jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah teu iman, takaburnya teu nurut, bakal jadi ahli neraka. Na'udzubillah min. Walladzina amanu wa 'amilus solihati, jelema nu iman ka Allah, iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal soleh, teu kudu hese beleke, la nukallifu nafsan illa wus'aha, ulaika ashabul jannah, etalah penghuni surga. Masya Allah. Sahabat naros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah, lamun di akhirat manusia bakal dihisab, dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan. Ketika jelema ditimbang, kemudian amalna goreng, boro-boro loba, leuwih kagorenganana sabillah su'an sagede endog kitu tuma, endog tuma endogan berat naka gorengan sagede endog tuma naraka baik. Masya Allah, boro-boro endognya tuma nage letih, tapi labun ayah segede endog tuma berat seetik mah kabla kencak neraka baik. Ya Rasulullah, wa kadzalika, itu kene lamun jelema ditimbang amalna, ketika kakatuh ulah beratna segede endog piit gede teuing, sagede endog sieur, endog tuma atau endog kuman, letik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah saeutik jasa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae. Urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu. Wari eta teu kadeuleu komo pejabat mah. Jutaan jasa teu kadeuleu jana. Tapi di akhirat malaikat kita ngahisab, kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah, kumaha kuari lamun pas-pasan. Timang begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser, kakenca teu ngageser, lempeng. Geus dikutak-atik kieu supaya kakatu belok di lempeng deui. Di kieu-kieu tah, di kieu-kieu ye ku malaikat tek konteng lempeng deui bae. Aing ka mana ieu bakal ajakna. Tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka, nu ka sorga nu leuwih saeutik bae, saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga. Ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal mana ya ini? Iya ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat
rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana untung anu ngabesan poe ieu masyaallah lempeng Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang ketika timbangan orang kakak tuh geus tenang tapi ketika timbangan orang kakak enca duh Gusti mun lempeng kemana nah wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh halang mah ahli neraka nararaek atuh ka sorga atuh urang sorga jeung seuri keun sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing bisa kitu eta atuh kuari bae ge kuari di penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geussan dosa kambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar di dinya geus ulah asup deui dosa kambangan mah geus nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus we ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni surga penghuni neraka berbeda tapi tetap Allah subhanahu wa ta'ala nyeun hahalang wahara ieu Gusti Allah make nyeun hahalang sagala maksudna sanajan teu nyeun hahalang ge jadi neraka meureun moal ka surga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan jelema keur ka nyerian da ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mah di kukumahakeun ka surga bae cek kali sorga, woi ka sorga mah usah taranjang pun masa taranjang kajon, taranjang los, cek panas ya di neraka. Tetap Allah nyieun batas, wa bainahuma antara sorga jeung neraka, antara penghuni sorga jeung penghuni neraka, teu bisa ngahiji ijabun ayah hahalah, ya Allah. Gusti Rasul aya teh halanganan huwa surul a'rab tembok wah asana nu ngabangun orang suka bunyol sare orang suka bumi ge kana neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembok na engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngarana a'raf eta ieu surga belah dia ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngarana tembok a'raf kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka atuh kan teu ngeunaheun urang di surga kieu widadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleuh jelema nu ngojay di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun ngomong neraka kadeuleuh mah anak urang meujeunna neuk nginum kopi misalna hobi jasa ka kopi di duniana ieu ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang meujeunna keur nginum dek nginum sek di dieu widadari kadeuleuh kan di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh
pepotongan aing aja pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak. Ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh. Prak aya di neraka harenegan urang. Ya Allah, bet sini bet. Tah, ari di neraka mah di neraka jalan keur ngojai, aju neuleuh ka sorga. Atuh meureunana jalan rada tiis bae sangajan nyana teu nginum. Di neraka panas, calangap, dahaga. Leuleuh anu keur nginum. Oh, bangunna tiis jasa kan karasa tiis. Kos urang lapar, aya jelema nu dahar seungit jasa, urang saabna ge ngeunah. Saabna doang aing geus ngeunaheun jasa. Kos jelema hayang jasa ngarokok, rokok eueuh tapi seungit aya. Sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok, rokok eueuh tapi aya seungit doang cukup sakieu ge. Nu ngarokok eueuh nyana hayang ngarokok seungit ge eueuh kahau. Sia keur naonan aing hayang ngarokok rokok. Itu tak lain rokok, dasar wabae lah haseup-haseup keneh. Kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya. Ya ku beuki da rokok eueuh pirunan, tetep bae kunyana disedot. Aduh. Nah, ieu perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum. Ternyata horenganan Arab teh lain kosong di dinya teh dieusian wana Arab ditetepkan do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng di dinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede sagede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka surga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteundeun ku Gusti Allah heula sementara di A'raf. Ngana bisa deuleuh ka surga, bisa deuleuh ka neraka, tapi ka surga lain, ka neraka lain. Didinya Arab luhur. Waduh. Neuleuh ka ditu, waduh ahli surga keur balake ceraka. Neuleuh ka dieu nya heuh kekerlekan. Di luhur kana Arab. Masya Allah ya. Tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh aya jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib
aya nu lapar ulah Kiai lapar Kiai datang ke maghrib bahaya Kiai geus sayana Kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranna hayang geugeuran bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka maghrib los emang sakunaon datang ka maghrib lah nu di imah galak tuh aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinna penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamat paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun da kholal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi waman kanat sayiatu aksara biwahidatin saja lemah anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu da kholal nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganana akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditenden di luhur a'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng na ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditenden lah nyana di sulul a'raf benteng a'raf masyaallah geus faiza nazuru ila ahlil jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuri wa iza nazaru ila ahlin nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditenden di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ini pancen pugu di Arab ge Gusti. Ya kasalahan nong torogan Pak. Kreditan diharamkeun terus bae. Bunga bank sanajan geus jelas-jelas terus bae. Ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusanna mah jelema anu bangsa salat teu pati khusu nu kali. Ngredit henteu. Paling neruskeun babaturan doa. Atuh sarua wae tah bagos gitu. Tai. Ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka surga. Di Arab ge wallahu a'lam. Ji ulah main-main. Jelema anu hayang ka surga mah tetep bae membatasi diri. Hiji meureunana lalajo TV, nonton TV rada dikurangan. Gitu kene HP, gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri. Ya mah henteu nu penting ngalah duit. Kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu. Iya atuh sabodoh. Aing mah ngocoprak bae aja. Ku sia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia. Ngayo geus pokona mah aing mah ngadenge ka omongan sia. Dia tuh kajen teuy. Di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah. Sanunya urang pos ieu ge ka surga. Jatuh saya sia boga keyakinan mah. Yeay, paling aing lapor ka Gusti Allah. Gusti tas ya tak satuju ke sorga. Emang kunaon lah tujuannya hosorangan. Ih cek Gusti Panaing pangeran. Atuh tembongkeun kejujuran pangeran. Keadilan pangeran cenah Gusti adil. Emang kunaon gitu? Lah mesti kunaon aja Gusti mah uninga. Ih mabok bae kan. Aduh mah uninga Gusti. Deuk di kasorgakeun ngan di kanarakakeun heula. Moal kebel ieu mah. Mabok dinyana ngredit dinyana bunga bank dinyana. Deposito dinyana lah paling gak 1000 tahun kekerlek kan iya masih Udin ayah di Araf mantep kan
nya itu edek neuleuh kana raka los itu dek atulah ayeuna leuh bae ka sorga pannyana menikmati henteu ngan neuleuh neleukeun uli neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko ajunya anak kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing itu meunang ku keur letikna sial jasa tah nyana bae terus bae sakalina dibere digegel teh pan saeutik teh keur letik kos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah pan henteu ieu mah neuleuh ka sorga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kanjana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku diadopsi jasa teh budak waduh Romi pan lecet di sorga mah kanjeng kuku mah henteu lecet mah buronganan ke neneangan obat merah atau muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di sorga mah naik nya capek datang ke gunung tanggap burudah datang ke handap seri lecet capek kenaik deui ka gunung dicekel boyeunana karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab edeh ka budak aduh Haji Pendi di Arab nya langit nyelekot nu nginum nu keur indehoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya aing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing udah teu kos kitu pan gaceng ongko pan pasti beres ya ada bandingan iya beca kaji banding dari darah kain lah tapi kebal-kebal kan tebetah nu cerik anu macem-macem iya deh pemandangan kos dia jasa balik deh ke sorga iya deh di luhur jana dibere nginum henteu dibere naon henteu di luhur eta mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di situ mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorga nya nyahoeun ka ahli neraka nya nyahoeun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo nu di alam dunia nama batu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu bisa lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu matak kuari rada ditahan ge
pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam, ternyata di negaranya iloban masuk Islam lawan Allah Gusti Maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam. Anak pendeta sabaraha anu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran pengaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara Nasrani. Ya Allah ya Rabbi, aya nu teu meunang ngadirikeun masjid, teu meunang ngadirikeun mushola, imahna dijadikeun masjid ku nyana. Di Amerika di Bitung asup Katolik. Aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen. Tadeuy urang Bitung. Aduh ampun jasalah. Itulah hidayah lokos gitu. Nah, nyahoeun ashabul araf mah ieu surga, ieu neraka, ieu ahli surga, ieu ahli neraka. Kunaon ieu bisimahum ayat tanda, ayat ciri. Daun cirina bayadul wujuh lil mu'minin kasep beungeut era. Siwadul wujuh lil kafirin. Kafir muhurideun. Kitu kene mukminin anu daroraka sementara dihideungan kene ku Gusti Allah beungeut sebab bakal di kana neraka. Nyana di luhur Arab neule ka dieu neule ka ditu neule ka dieu neule ka ditu. Kumaha teh ketika jalan neule ahli surga. Wa nadaw ashabal jannati an salamun alaikum. Ahli Arab nu aya di luhur benteng Arab nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum. Di luhur bari ngadadahan ahli surga, wahai ahli surga ye kami di luhur ye ngariuk kabeh ka luhur, weh jahaji pokona mau kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh. Padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera. Tapi naon hayang ngomongnya nak meluapkan unek-unek nu aya di hati salamun alaikum. Tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh wahai ahli surga. Nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga atau ahli surga. Wahai dadah Arab dadah. Nyana ngomong kos kitu telam yadkhuluha padahal banyana teu asup ka sorga. Encan asup jeung teu asup ka sorga wa hum yatma'un nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka sorga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kebagusan jeung kagorenganana diteundeun di luhul Arab ketika neuleuh ahli sorga jangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum barinyana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna barinyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu aya malaikat barang dekat ka mana ulah ka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari kehulah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya na kulantaran diulah-ulah ku malaikat Assalamualaikum gandeng cek malaikat lorbong aduh malaikat ge gajagan nyana capeun nuk brol kan itu laka cek malaikat
subka surga wa hum yatma'un padahalnya nahara yang luar biasa ka surga lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah jang anjeunna aya harapan ka surga ya geus kikieuan bagi Nulu deui salamun cicing malaikat lah salamunan kayak aya waktu tetepnya salamun Waalaikumsalam datang ke serak-serak kaji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka deuleu kabelah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun Rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim padahal mah memang moal atuh Jages saya di Arab tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka ulah dijadikeun penghuni neraka la taj'alna ma'al qaumi zalimin rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin asal neuleuh ka surga salamun alaikum kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai asal dulu ka neraka Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin Gusti abdi sadaya ulah dijadikeun abdi sadaya ku Gusti diasupkeun ka neraka babarengan jeung nu zalim kabeh bahkan wanada ashabul arafi rijalan ya'rifunahum bisimahum nyana ngageroan ahli-ahli neraka ahli Arab nada ashabul arab nu aya di laluhur benteng Arab teh ngagero-gero rijalan jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum bisimahum nu nyana wau dengan tanda-tanda jeung ciri-cirina dideleukeun ku nyana wah itu mah gubernur urang ja bener tandana itu tuh bener itu mah konde kan waduh bener itu bener ja itu mah presiden urang wih bener tuh ja itu mah presiden Amerika itu mah Bill Clinton kan kadeuleu kan bener lu keur ieu mah kaset teh nyananya. Iya itu Jos Bus tuh. Wih bener. Itu si Tong Eng. Tuh. Weh, bener kan? Itu si Ahud. Aya kan? Bener. Yo, itu taekwondo. Oh, nyarahuan nyana. Itu babaturan nyana anu keur di dunia nyana. Wow, itu bos urang kan? Bener. Itu mah bos nu keur ieu osok liwat teh urang keur di pabrik teh kan. Nya bener. Tuh si Cilu. Wah, bener si Cilu. Jana tajak disebutkeun. Pokona mah nu jana wau ku jana digerokeun. Sageus digerokeun qalu ngomong nama ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun. Cek ahli Arab ngaromong magnankum teh nyugihkeun karanjan kabeh jamukum eta maneh babalanti ngumpul-ngumpul harta nu ku
anjeun dikumpul-kumpul wa ma kuntum tastakbirun jeung nu ku anjeun dipake kebanggaan katakaburan kasombongan horenganan maagna hei gubernur harta maneh jabatan maneh horeng mangpatem maagna ankum harasakeun ku sia aing teu menang telat mayar kusia dia gagajak bae melalui lurah rasakeun kusia rasakeun maagna ankum cukup kacukupan paedah horeng harta maneh nu sakitu loba dikumpul-kumpul di endog jadi manuk jadi kotok jadi embe jadi kebo jadi sapi dibelikeun ka Avanza dibelikeun deui Innova, dibelikan ke Lexus, Baby Ben, Cadillac, Rolls dan lain sebagainya, nyieun pabrik di anu, meuli tanah di anu, hotel di anu dan lain sebagainya, maagna ankum. Jam'ukum harta nukum maneh dikumpul-kumpul maagna ankum teu aya manfaatna. Wa ma tastakbirun. Wa ma kuntum tastakbirun nukum maneh dibangga-bangga. Jabatan nu aya di pundak kerajaan jeung harta ternyata maagna angkum paedana rasakeun kusia ta eta teh urang tah di luhur Arab kieu bae ge tuh babaturan si Edi nyalana haji geus teu kadenge sorana ge nya jeung haji kapanasan panenna haji ya dengekeun ku sia maagna ankum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun harta nu kumaneh di alam harta nu kumaneh dikumpul-kumpul ngawujud jadi kendaraan ngawujud jadi istana, ngawujud jadi tanah, ngawujud jadi hotel, ngawujud jadi berbagai perusahaan. Wa ma kuntum tastakbirun, jeung jabatan-jabatan nu kumaha disandang, nu dipake kebanggaan jeung kasombongan. Maagna angkum teu mangpaatna karasa ku sia deui. Nonggeng sia deui. Sia tah li Arab ka sorga encan ngahina bae ka batur. Aduh, ya ahli Arab pohara jasa ya. Terus kan didalekeun ku nyana didalekeun. Wah, nu keur ini ku aing teh mana ye? Nu keur ini ku aing ye. Hayo sia didalekeun ku nyana didalekeun. Muncul. Malaikat. Ieu aing rek ngagero ka ditu tuh jauh jasa tuh. Emang saya penipu nyana. Ke di dunia mobil aing dibawa ku nyana teu balik deui. Mana tuh. Sangarana itu tuh tonggong aya nomor 9-an kapten ke-11 bakari nek naon teu diomong adeun dibawa ku malaikat dijingjing ceulina pajar dik di kasorgakeun orang dideketkeun ka dinya pet sia epet teu aingnya saha nu keur ieu mobil aing ku sia ditipu teh teu balik deui sia bari ka neraka kan main ngampurakeun lain hampura aing nyaopan sia nipu mobil aing nipu nu sasa ku sia dikumpul-kumpul aju sia ngabangun anu bahkan sia jadi geng kapan di pasar anu aing emang teu nyaho ja aing nyaho maagna ankum mana ka mangpaatna mangpaatna jamukum harta nu kumaneh dikumpul-kumpul hayo sia wa ma kuntum tastakbirun nu kumaneh dipake ka bangga-bangga nu kumaneh dipake ka sombong-sombong nanaonan dikitu-kitu tadi nya ka sorga mah enca tetep nya geus gahina ti heula bah aduh teh si budak paling-paling emang di dunia ge kitu nya mah keur di dunia ge ngahina bae ka batur teh atuh di ditu gak gitu atuh cek si epet teh biasa ge can ka sorga main diomong aduh omongnya na diluhuri di handap kecuali sia ka sorga jadi encan sia ge dirinya sakedeung deui
Jadi rame orang kan. Hari Arafah tuh jutaan sarua bae. Jutaan atuh sarua bae. Ratus juta, ribu juta atuh rame berarti. Orang India ke India deui, orang Pakistan ke Pakistan deui, orang Turki ke Turki deui, orang Indonesia ke Indonesia. Nah, bebene aing mananya ya. Lu keur ieu ngahina ka aing. Keur ieu nyana haju dibawa ku pejabat dikawin ka ditu padahal mah cintana geus ka aing. Haju nyana mere surat sampai di sini saja aing ngeri jasa hate. Mana ieu si Sarwiti? Itu tuh. Nyana dibawa jadi pemborong nyana ka ditu. Jadi pamajikan pemborong. Malaikat Sarwiti tah ka ditu. Nu mana tuh Sarwiti tuh. Emang enak henteu aing melampiaskan undag-undag cinta baheula. Bawa dia. Bawa ke cingjing ceulinan. Wait. Ini abang. Si jasa teh Haji Pendi ganjen jasa. Masya Allah. Itu siapa sih tuh? Ini abang Epen. Weh, yang dulu cintaku ditolak olehmu. Weh, kok begono. Mane kabita ku harta. Haji dikawin ke seorang pemborong di kabupaten. Aju mane ku kumpul harta. Nyaho aing geus ya mobil loba ambalaya, motor ambalaya, sienyen imah dan lain sebagainya. Kuari mana lu dibagakeun ku maneh harta nu dikumpul-kumpul ku maneh geus berani nolak cinta aing. Rasakeun ku sia ma'agnaankum. Mana mangpaatna? Aju ka Epen kawin jeung saha? Ya, ka sorga tante, sarua ka neraka. Sarua ka Epen. Wah, teu beres si Epen. Jadi kos kitu eta di neraka rame horengan. Masyaallah. Wana ada ikuran nih, wana ada ashabul Arab rijalan. Ngagero-gero ashabul Arab ka jelema-jelema nu aya di neraka ya'rifunahum nu nyana warau bisimahum ku tanda-tanda na nyaho aing si itu batur aing, nyaho si itu atasan aing, nyaho si itu bos aing. Masya Allah, nyaho itu teh lantaran itu teh kepala urang. Urang teh pan rakyat, dan kan pejabat. Presiden urang tuh. Ya kan? Benar. Tok. Ada apa? Tenang aja, yang penting kita golongan karya. Wah! Dianggol karya ini. Bapak Presiden yang kami hormati, ulama ke kos kitu aing senep ya. Panasna, bukan begitu, Pak. Bapak waktu di dunia tidak mengurusi rakyat. Waduh, korupsi makin menjadi-jadi. Berapa periode sih Bapak jadi presiden? Kami cuma mendengar suara-suara Bapak. Tidak pernah Bapak memberikan sesuatu yang mengenakan kepada kami. Ternyata Bapak ada di neraka. Kami tahu Bapak menjadi 10 besar dunia terkaya. Kami tahu sandangan Bapak itu luar biasa, tahta Bapak itu luar biasa, kemana-mana selalu dikawal pakai nguik-nguik. Naon saya tak nguik-nguik, pokoknya nama nguik-nguik bahasanya ngaranna. Ya kami mah di lembur, provider gitu. Ya nggak sebodoh Bapak baik. Nggak ada pengawal. Bapak mah kemana-mana dikawal itu pernah macet. Kami mah didoyong setengah egeg. Macet ya panas, aju kempes di bana. Duit teu boga, Bapak teh jahogan. Harta aya di Bapak, jabatan aya di Bapak, tahta aya di Bapak, kerajaan aya di Bapak, wanita aya di Bapak. Begitu pula adat, yakni bilangan, organisasi, berbagai organisasi, baik organisasi merupakan partai atau di luar partai, aya di lengan Bapak. Wah jangan dukung ke Bapak. Ma agna ankum, mana nu nyukupkeun ka Bapak, nu medahkeun ka Bapak. Ternyata ma agna ankum teu aya paedahna jamukum harta Bapak. Teu aya paedahna eta anu dikumpul-kumpul ku Bapak, di gudang-gudang ku Bapak. Teu aya paedahna horenganan. Ma kuntum tastakbirun, nu ku Bapak dijieun kemewahan, dijieun kebanggaan, dijieun
lain kesombongan, sombongku harta, sombongku jabatan, tahta dan lain sebagainya. Ma'agnaankum. Paedan rasakeun, Pak. Nongeng harta. Masya Allah karim. Ieu sakadar jang contoh ka batur horeng sia. Sing hade ieu engke urang di kitu-kitu engke ku ashabul arab. Ma'agnaankum. Mana harta maneh apa aya kamangpatan jante waktu maneh dipenta jang masjid cak maneh pan batur heula. Waktu maneh harita teh kapan endek takorub, tadoru, jang haol pan merena 1000. Pan ai meuli sate mah 10 bungkus. Ai sate 10 bungkus, ai mere 10 1000. Datang ka keseleun jasa anu milihanana. Hampir belaporan ka kula haji cenah mah 1000-an mah beuleum ayu cek nya bau cek nya teh kudu kahujanan meureun eta beuh budak teu kira-kira eta cinta wali 1000 geus eueuh kadeuleu gambarna ge geus eueuhan ya Allah ya Rabbi menang ti tukang minyak nyakin meureun bau jasa eta ditu nama cinta wali. Nah ieu mah agnaan kumana dikumpul-kumpul mun kieu mah cek wanek usahain usaha sia jang naon ieu tuh deuleu majelis itu perlu perombakan aing tanggung jawab aing mah miliaran ge tuh deuleu pondok pesantren si anu aing mah ieu usaha kos kieu ge tuh deuleu kiai anu je emang geus isuk geus mana tuh pondok anu bener emang nasi bener ojol taneuh nu cokot waing cokotan teh mah lain nyumbang atuh kos kitu mah nganekeun ka kiai henteu teh mah keur carita doang ku aing mah usaha ge jang itu sebab nu deuleu kaca ku aing Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mun tanpa Abu Bakar Siddiq moal jalan peperangan naon nu dibutuhkeun perang harta pangheulana teh Abu Bakar Siddiq kiai ge lamun henteu ku aing dibantu atuh heseun nya mantak dibantuan ku aing supaya lempang ieu agama kakarak eta mah ngeunaheun nu kos kitu mah tuh masjid anu nang aing tuh engselna siapa kabel engsel dong ye tuh lawangan mapan kumbe kabeh gitu jadi aing mah mangfaatna gede jasa engsel aing teh engsel ngan lawang doang tapi ban mun lawangan kotok embe araras berkat engsel aing nutup kan jadi mantak aing mah teu heula ka sorgana ge di babok engsel bisa sia sugih-sugihan engsel doang teu kira-kira budak masyaallah nah ieu urang ieu lamun ngarnungkeun ieu rame jasa masalah ashabul arab ketika nyana neuleuh ka sorga salamun alaikum ketika neuleuh ka neraka rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin ketika nyana neuleuh nu bararauh nyana ngomong magna angkum jam'ukum wa ma kuntum tastakbirun ternyata eueuh manfaatna jeung eueuh paedahna harta jam'ukum nu dikumpul-kumpul ku aranjeun kami waktu anjeun ngajabat 1 periode 2 periode kadituna luar biasa usaha amprekan tina juta kana miliar kana ratus juta kana miliar kana tetean kadituna aing ge nyaho usaha teh antar negara ku maneh teh ku ari teh jam hukum dikumpul-kumpul magnan ku moreng teh aya kacukupanana aya teh aya manfaatna wa ma kuntum tastakbirun jeung nu kumaneh dibangga-bangga nu kumaneh teh dimulya-mulya nu kumaneh teh di takabur-takabur disombong-sombong ma'agnaankum sombong ku harta sombong ku jabatan sombong ku tahta sombong ku wanita sombong ku organisasi sombong ku partai ma'agnaankum manfaat masyaallah ula'in ladhina aqsantum la yanaluhumullahu birahmah na engke bakal nyana leuwih ngahinakeun ahli-ahli a'rab ka ahli-ahli neraka ngan ahli Arab teh henteu salilana di luhur ternyata begitu manehana neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka patengcongan jeung ahli-ahli neraka keur mujuna kitu-kitu teu karasa wallahu a'lam sabaraha masana nyana di luhur eta Arab
diluhur eta kitu benteng Arab diluhur bentengan Arab teu jauh teu karasa neuleuh ka sorga neuleuh ka neraka tiba-tiba qala alaihim rabbuk jo informasi ti Gusti Allah malaikat wahai ahli Arab cicing kabeh teu ngomong salemet-lemet aja sak-mek-mek aja lantaran deuk dikamanakeun nyainya wah apakah itu apakah dia kaget kabeh ya ahlal a'rab jempling luar biasa hulang barang hulang kabeh udang tararungkul kamana khawatir rempang nu nyileuk nu noel kabeh nangtung komo nangtung kabeh wangtung udkhulul jannata faqad ghafartu lakum cak Gusti Allah geura ka sorga geus diampura barane kabeh ku abeh surak hore ka sorga Masya Allah Haji Pedi ka sorga teu pantes sabaraha tahun beureun di Arab tapi tetep bungana luar biasa. Ya Allah ya Rabbi bedol ya Arab bedol. Bedol atuh pantat tadi nama ya Arab. Prak. Kumu langsung maneh. Paget kabeh. Eueuh nu tual-tuel, eueuh nu lurak lirik. Pikiran kabeh ge ka mana ieu? Barang udkhulul jannata. Gerara si pada ka surga bapak nu ngaluncat sagala. Weh. Kuatnya dah. Ieu teh kadenge ye pakon gopartu lakum padahal diomongkeun geus kadenge ku nya nangis. Halaliber sorangan. Pakon ulah gancang-gancang. Ulah gancang degekeun lah pakon gopartu lakum kajeun jak nya geus. Pasti asal ka surga dihampura. Wah tuh breng bae geus ka surga. Wah berduyun-duyun kabeh. Cek ahli surga itu naon cai tah naon itu. Ada di papang kudu di sorga. Pen karena dia emang. Oh, jaknya. Tadinya di mana? Di atas sana. Waduh, kabineangan paingan eueuh. Asana geus teu kabagian tempat ya. Aduh, Masya Allah karim. Pohara jasa ieu. Lain lalagaan ieu, Masya Allah. Nanti ceku lagi. Kajen di Arab ge asal ulah ka neraka bae ujung-ujung nama di kasorgakeun. Teu jauh harapan beureun sia mah ti heula ka sorga teh. Masyaallah kan puara jasa. Tinggal penghinaan ahli Arab ke ahli neraka masih keneng ke ahaulail ladzina aqsamtum wallahu